Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nyaritakan sejarah Incuna Eyang Prabu Jaya Dewata. Nyi Mas Kawung Anten, Sunan Gunung Jati jeung Kawung Anten masih aheng kacaritakeun. Di antara ngeunaan yen Sunan Gunung Jati ngabogaan sababaraha istri. Salah sahijina nyaeta Nyi Mas Kawung Anten, putri ti Sang Surasowan. Dina sababaraha naskah kuno dituliskeun yen Nyi Mas Kawung Anten minangka istri kadua Sunan Gunung Jati. Pinikahna Sunan Gunung Jati jeung Nyi Mas Kawung Anten ieu nurunkeun putra jeung putri nu hararebat. Putra jeung putri Nyi Mas Kawung Anten engkena jadi raja-raja nu marentah di Banten. Asal-usul Nyi Mas Kawung Anten istri kadua Sunan Gunung. Numutkeun cerita parahyangan. Nyi Mas Kawung Anten minangka putri ti Sang Surasowan. Sementara Sang Surasowan mangrupakeun putra ti Prabu Siliwangi, Prabu Jaya Dewata ti prameswarina Kentring Manik Mayang Sunda putrina Prabu Susuk Tunggal Raja Sunda. Sang Surasowan mangrupakeun aditi Prabu Surawisesa, Raja Pajajaran kadua. Numutkeun naskah Martasinga. Nyi Mas Kawung Anten disebut salaku putri Permadi Putih. Permadi Putih minangka ngaran sejen ti Sang Surasowan. Dina naskah Martasinga ieu dicaritakeun yen Sang Surasowan mangrupakeun raja ti Karajaan Cangkuang. Kerajaan Cangkuang minangka salah sahiji karajaan handapen Pajajaran. Sementara numutkeun carita parahyangan Sang Surasowan minangka pucuk umun di Banten Girang. Sang Surasowan ngabogaan hiji putra jeung hiji putri nyaeta 1. Arya Surajaya jeung 2. Nyi Mas Kawung Anten. Arya Surajaya putra cikal Sang Surasowan ieu nu engkena jadi gaganti bapana salaku pucuk umun Banten Girang. Sementara aditi Arya Surajaya nyaeta Nyi Mas Kawung Anten engkena nikah ka Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati jeung Nyi Mas Kawung Anten mangrupakeun incu ti Prabu Siliwangi. Ngan kaduana beda ibu. Lamun Nyi Mas Kawung Anten mangrupakeun incu ti Kentring Manik Mayang Sunda putri Raja Sunda, Prabu Susuk Tunggal. Sedengkeun Sunan Gunung Jati mangrupakeun putra ti Lara Santang putri Prabu Jaya Dewata ti Nyi Mas Subang Larang. Sunan Gunung Jati atawa Sultan Syarif Hidayatullah Al-Asmatkan Al-Husaini Al-Cirbuni Sahib Jabal Jati bin Sultan Syarif Malik Abdullah Undatuddin Al-Asmatkan Al-Husaini atawa Sayyid Al-Kamil. Dilahirkan tahun 1448 Masehi ti pasangan Syarif Malik Abdullah Undatuddin jeung Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Raja Karajaan Pajajaran, nu sanggeusna ngagem Islam ganti ngaran jadi Syarifah Mudaim. Sunan Gunung Jati nikah ka Nyi Mas Kawung Anten di tahun 1475 M. Sanggeusna 2 tahun nikah ka Nyi Mas Kawung Anten. Sunan Gunung Jati ngabogaan saurang putri nu ngabogaan ngaran Ratu Winaon. Ratu Winaon dituliskeun dina sababaraha naskah. Anjeunna lahir di tahun 1477 Masehi. Ratu Winaon nu engkena nikah ka Pangeran Atas Angin nu dikawano ku sebutan Pangeran Muhammad Minangkabau. Pangeran Muhammad Minangkabau minangka putra raja ti Karajaan Minangkabau di Sumatera Kulon. Di tahun 1479, Sunan Gunung Jati ti istrina, Nyi Mas Kawung Anten ngabogaan saurang putra nu dibere ngaran Pangeran Sabakingkin.
Pangeran Sabakingkin mangrupakan ngaran sejen ti Sultan Hasanuddin Anjeunna nikah ka Putri Ratu Ayu Kirana Putri Sultan Trenggono, Demak. Pangeran Sabakingkin kadang disebut oge ku sebutan Pangeran Sabakingking mangrupakan Raja Munggaran Kesultanan Banten anu digelaran Sultanul Aulia wal Arifin Asy Syaikh As-Sultan Asy Syarif Maulana Hasanuddin Al-Azhamad Khan Al-Husaini Al-Bantani. Pangawasa Kesultanan Banten dina rentang waktu tahun 1552 sampai tahun 1570. Nu leuwih dikawano ku sebutan Sultan Maulana Hasanuddin. Di tahun 1568 Sultan Maulana Hasanuddin Junun ngalepaskeun pangaruh Demak di Kesultanan Banten. Sakitu sautit pederan singkat ngenaan saha Nyimas Kaungan Tenteh, istri kedua Sunan Gunung Jati. Wallahu a'lam bishawab. Tabepun.